kadanging Sun Yayipat Menegara Edas Oge Mas Putra Gatot Kaca anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku Akang kahareup diukna yi lah rada ngesor ka eserkeun korsina Paula pun Pat Menegara pang bagia salira Raka Batara kalayan nyanggakeun sembah pangabaktus kunyuk panjenengan Raka Batara pujas tuti sampean ku Akang ditampi ku hasta kali tuh dicangcang sapucuk ingrema pun deing mastakai tegeni matur nuwun atuh kalina ti eta tuh bominan tendarwe kaluputan ageng sareng alita Raka Batara tiasa ngahapunten tuh sakomo urang tepan Dah, nembe tepang deui syarat saatosna sasasi campleng dah mayunan sasi puasa sumohon eta kulan muga luntur kolbu jembar mana tiasa ngahapunten kana kalepatan rayi panjenengan Edas Yai dina rupaha kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung Akang alah leres eta kulan mungguh manusia nu kumelit di alam dunya terlepas tina papagon antara salah jeung bener kan tenang bersih jeung kotor leres anu tumarapna teh karandapanana teh kadang-kadang dilakukan dihaja jeung teu kahaja alah nu karaos najan bari jeung Akang gelar Batara tapi kawengku ku sifat makhluk ai bener wae lain malaikat salah wae lain setan da leres kulan terlepas tina hiji martabat timbalan pada lebah eta nuhun saling we kulan kalayan aya pikir saeunaon ieu purwa ngaging silinggi dongkap ka dieu memang aya padung dengkeuneun nyi timbalan mangga Bujeng hingga kapunut marganing tenaga larapati kasanggakeun Raka Batara. Nuhun. ulah Sada acan tok blak balaka akan. Urang bagiakeun anak urang. Tigeni. Gatot Kaca ti negara Amar. aya tuang Eta putra poho diabongkeun geus kolot. sakitu kulan malu Panon lamur jeung karasa keur asam urat ieu teh. nya Lo kahareup kapayun Kapayun kasep kapayun Mas Putra Gatot Kaca. kapayun adet Tapi nu damel wah. Gatot Kaca nama biwa paman. Dipayun nampi kana pangbagia kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos. Nuhun kasep. Kaunyuk rama paman. Mugia katampi kalayan kabingahan. Nuhun kasep. Punten ka panggaranya timbalan. tigeni Ulah tukang teuing bisik ti poros ka handap walungan gede teh. nya bisi ka bawa palit ke Atuh pingkalihna hapunten. Bilih langkung saur bae carek. Bilih ngaganggu kana rupaha aktivitas di pertempatan wa ya margi tumorojo tanpa laratan daya iber dianggana Gatot Kaca dongkap ka dieu. Ih teu nanaon. tuh Bagea nu aya mah bunga keur uap pribadi. tangkos Timbalan. bingah kulan Baktos di sadayana pini sepuh Pandawa. Nuhun. Kumaha Yudhistira? Sehat. ya wartu Tuang Rama Bima. Saya Arjuna ginanjar kaulujengan. Si Kemar si kemar nakulas nuhun. daya ku Ibu kuba ibu. tuang Saya nya nuhun. Iraha tuh tuang ibu teh omongan ka dieu. nya iraha nganya Taslami teu peunak jeung emang. nya tos lami tengahnya Baktos bae rupina. Nuhun kasep. Kitu manawi. Nuhun. Baktos oge ku diuah kasadayana pini sepuh Pandawa nu aya di negara Amar. gini Tah, tansah diajeng-ajeng atuh aya naon ieu teh Raka Batara. ya cobi kulan Tadi Akang geus nyaritakeun. Yen aya hiji dua anu sejak dipadungdengkeun sokomo beri jeung kasumpingan nu jadi anak urang di negara Amarta timbalan. ya laras Kahiji Akang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Kang Rai biasa nyaosan kana pangangkir Akang. Deu timbalan. iya Kadua ti eta cobi Akang ngahaturkeun nuhun ka rupaha yasa salira di negara. Yen Akang salaku raja di negara tangtuna dina negara teh moal bisa rengse ku saurang. Moal ku sesorangan
hartina ayana gawe nurancage Paheuyeuh-heuyeuh kulanya. paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan mun cai jadi saleuwi Dah. mun darat jadi salebak sapa pait sama manis sama Tah eta sahak sakawaji. anu dikokolakeun ku salira panjenengan Padmanegara oge ais pangampih anu liana Tuh, nu gini. teu bisa disebut hiji-hiji Dikumkeun kulanya. malihan lamun ngudag kana pangwangunan di tahun ka tahun di bulan ka So- mun ningali tina data mah tangtu aya ronyatna Aya pesatna kulanya. ngan meureun dina lebah dieu yakin urang teh kudu terus-terusan ngajieun karya anu hade Tah laras. margi aya kecap paribasa naon hartina ngaran mun eueuh karyana Tanpa karya no Dah. kulanya. tumali ongkoh jeung kewajiban urang salaku fasilitator salaku wakil rahayat Tuh. anu memang seueur pisan dah direngsekeun Tah nu tacantun. dau tah tangtuna Sobi. dina mangsa nguriling ka tepis miring anyaclang ka padesaan teh pikeun merhatikeun rahayat urang salaku pamimpin ulah nepi ka ucang angge wae dina kursi kantor tapi urang sapopoena teh kudu turun ka handap blusukan jeung sajabana Nya. timbalan Kedah ka lapangan kulanya. margi rahayat anu siwa Wah, palalinter ya. geus palinter Beres. rek teu pinter kumaha da sidik media di mana dimendi Segala nyampah. Sosial media teh ayeuna. bisa diakses di mana wae Leres. anu memang eta teh bisa nembongkeun kahadean urang jeung kaborokan nagara leres hartina ebre transparansi Terbuka ayeuna mah kulana. teu saeutik anu ngajejeleh ka urang ngaliwatan program anu teu jalan Tah leres. bau teu saeutik oge anu muji Sunda ai pro jeung kontra mah aya wae sakeun tuluy nyata bisi urang kajongjonan Bisi kalalanyoanan teuing kulana. leres tapi kumaha carana sangkan rahayat kahareupna leuwih ngaronjat dina mangsa rahayat kritis ka urang leres diestokeun Tiningnya. da ai ku sanes agul ku payung butut naon ceun sanes dumeh payuneun salira salaku raja lain dumeh hayang kaangge dalam muninga tina sawatawis pada melan mah salira teh langkung capek tibatan kaula Wah, tangtos kulana. diisuk jedur nepi ka sore jeder malah nepi ka peutik deui turun ka rahayat geus langka di kantor malahan mah ku lobana kagiatan nepi ka indung budak oge teu kacabak Hampir teka palire kulana. teu sirikna nu di bumi mah manyun Kalaharang kedut. dan mudah kana konsekuensi salaku ais pangampi pamimpin Pupuhu teh kulana. dituntut janji anu bukti Janji anu nyata kulana. sumpah anu nyata tah salira mah parantos nyontoan ka bawahan kadang-kadang teu etis aya nyebatkeun cenah turun ka walungan bersihan sampah Nya, biceun runtah teh. micen runtah nah eueuh bagianana Kawas tapi saeutik gedena eta nu ngomong teh nyaeta teu dipalire ku bawahan salira margi bawahan salira mah kakurung kaula teh asa era asa beureum beungeut naon margina pamimpin wae geus wani kitu piraku kaula saku bawahan itu Piraku atuh. Nya, pajarkeun ngomongkeun pencitraan jeung sajabana nya. tapi geuning bukti karya aya nya Eta. nyata jeung karasa nanging da teu can walatra pasti can walatra margi lamun dibereskeun sakaligus langsung ieu teh bakal ngabul kena aya skala prioritas mana heulan diheulakeun Teh eta. tah eta Mana heula nu di Perosia teh kulanya. ai di amarna kitu sami bae nuhun Taya kan di astina hungkunya di astina Di Astina mah kulana. di astina mah kitu ning nu buncir teh pamimpinna Nya, rakyat mah anger we geuning busung lapar malara. Rakyat mah kulana. dah timbalan nah makanya ngomong gitu ish da kenyataan atuh Nya.
kabuktian eta mah. Di Astina mah di negara Astina mah pan pamimpin negara itu. Loh, na kumaha kula. Karitu kumaha? Rahayatna teh ongkoh kritis tapi teu ditanggap. Hanya Nula leutik teh dihare-harekeun. diantep tadi Perosia. Jomplangna teh aya sumber daya alamna luar biasa lobana. Nya. Tapi kamiskinan panggedena. Pang Da ieu pangsueurna. anu ditalungtik si horeng lolobana di negara Astina mah pamimpin-pamimpin teh jadi jelema borangan. Loh, na kumaha. Borangan teh naon? Borangan teh sieunan. Teh, Sieun ku uka-uka sanes. sanes. Sieun ku naon? Sieun teu beunghar, Sieun sieun teu lega sawah, uluh eta. sieun teu gablek pamajikan geulis. Tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara anu temahna duit nagara, duit rakyat dilegleg dihakan ku maranehna. Oh, Ta eta. eta Geus jadi tungtungna nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubuh-seubuh nu lapar-lapar. teh. Jadi eta teh oman teh. Nepi ka eueuh beungetan. Geus kana kulit beungeut. Lain ngomongkeun tapi ieu mah keur evaluasi ka hareupna. Jadi contoh. Margi saur-saudara teh yen jelema teh ditempo dina karyana mun naon eueuh karyaan teh mah ngaranna ge eueuh kartina. Tah eta dibala. Tamu. Komo bari jeung akang gelar Batara Ongko. Dah. Deuh. Anu tangtuna ieu gelar Batara teh berat pisan diembarna ku dari akang sorangan. Dibala. Tang tos. Urang saling geingkeun. Urang saling sabeungkeutan dina kasalahan urang pada geingkeun, dina bebeneran urang tuluikeun. Teu geuning eta. Destokeun. Tah eta daun. Oge bilih melengkung bekas. Loh, cobi. Da ieu teh kasumpingan Mas Putra Gatot Kaca teh ti enjing tadi. Dah. Rebun-rebun kene kita suping kula. Laras. Ieu teh aya naon kasep teh tageding. Aya naon cu? Nah, cobi kulan. Nyoyong silaturahmi we ka dieu. Meureun sajabat eta. Nah, Aya naon? aya kapriok. Memang aya perlu kaula teh paman. Cicik, sok. Coba kasep payun lenggahna. Ada ngalih ka payun kulan. Ngalih ka payun. Parpara ngalih kasep. Ngalih. Sawios baji. Terus. Kirang say. Ngalih. Gatot Kaca. Timbalan. Wah, bagja nu luar biasa kasep ieu ditunggu-tunggu kuat teh. Nu di Oh, biar ruas kok enak bagja. ayeuna bunga ketinggalan kulan. Eta diadu enak bagja kumaha teh? Lieur teh. Sama Bagja kasep. Timbalan gua nyanggakeun. Kedah kumaha nampi walaran ti saera. Aduh, luar biasa. teu geuning. Bagja ieu pisan tunggu-tunggu ku wajeng wa teh bak yen yakin moal henteu ieu jodolna. Dah. Ieu teh naon di teh Raka Batara? Naon sadaki? Cobi kulan. Da kaula mah teu terang eusi surat teh naon teh? Padmanegara naon? Cobi. Arjuna. Ngalayang arum. Itu geuning. Amuing eta. Kupingan teh Subadra dilamar. Lah. Nya, kitu kasep. Dawu timbalan. Paman, ulolo itu. Loh. Wah. Oh, pakai jago mujang kulan. Alah. Bener. Timbalan dolo itu bagja nu luar biasa bingah mangku ngupingna kasep. Oh, bagja. Ditunggu-tunggu di zaman kapungkur. Di anti-anti. Di anti-anti di bihari ayeuna geuning cunuk waktu ningang mangsa. Terus uga. Bagja kasep. Ya. Wah, beres. Mang rek kaul calung. Waduh, rek nyalung teh nya. Tere hajat kasep. Tereh nyate atuh. Teu hajat henteu da mah kumaha. Walaran ti wa Batara wae. Larasnya. Cicik. Cobi. Kumaha Raka Batara. Cobi kulan. Ngeunaan hukum pertikahan. Teu disandarkeun kana ridona kolot duana baraya. Laras. Tapi kena cinta atau jenis-jenisna ngan ninggal tina rupa hal aktivitas Arjuna jeung Subadra yang kesik naik itu purun ieu daek. Teu geuning eta. Laras. Ai ua mah reueus. Ai ua mah bunga lamun tea ieu Subadra migarwa kagarwaan nyaeta ku Arjuna. Jadi kaula mah ridho wae tuh geuning, ridho. Ridho. Imbalan suraya daya. Wah, beres.
Mata adu manis ya mah. Nya atuh. Nya Saimang atuh. Saimang. Seperti Kang Erpana Kaneng Sinta gitu pisan. Eta teh. Nya. Aduh. Jadi kumaha? Saena urang langsung ke Subadra nanging tiwas serangan mah yakin bakal masrahkeun ieu Subadra ka Arjuna. Waduh nuhun pawa. Lanceuk ti Mandura Harja. Tiga dihingnya. Bagea sasumpingna Raka Batara sumping kaya patepatan. Ditampi pang-pangge sadira. Cagar. Oh. Saya ginanjar kalau jangan Raka Batara. Cagi. Oh. Keluar. Cagar we. Cagar. Saya aya geus sentak sengor kitu tambah kesalna teh. Matak sawan. Matak ratuk jantung. Ya tangtos atuh. Hampura akang ngadakeun dieu. Tubuju beja heula. Oh. Teu ngawe-awe acan. Ya, tengah inmok Rasik awahingku. Sano luar biasa kalau jadi adi. Oh. Timbalan sami bae sarua. Sami. Begini. Lamun aing ngomong kitu geus dongtot bohong mimitina. Hanya pasti atuh, da bobeutkeun bulan. Jong ngucur we getih tina irung teh. Tina irung jeung seung. Cacak ngadenge torek sabelah. Nya atuh pasti. Dua poe we bebarengan jeung Anger Baladewa. Wah, kumaha teh. Da ceuli teh cek lisi. Pasti bakal kredit bulan. Hapunten nger mang dongkap ka dieu nyeta nyarengan tuang raka nger. Bagja nu taya papadana kasepuhan. Begini. Kubingah na teu disangka-sangka jeung teu duga-duga bade seueur semah kaya patempatan. Nuhun nger. Katingal gening rekep kaya gegep para Kurawa loba ieu. Oh, seueur atuh. Mimitina mah halal bihalal kasina. Ya, mimitina. Bedia minta diantar ka dieu. Begini. Efek deh ngarilu ka benana. Sapiri umpi ngalut. Tilu truk. Wey, nya. Tilu truk nger. Sure. Can kanu elap ongko. Kanu elap gitu. Can anu ngongkos. Nya. Kanu sapeda jeung si Kang Adang Goler loba. Nya. Ngalut Ngagoes gulanya. nya. Beli jeung Anu aya di kipingan gulanya. Gasik ditampi enggal ditanya saja batisono aya pikir saeunaon saudara. Memang perlu. Ya, cobi bulan. Maksud tujuan akang sabarkara ka dieu sono. Timbalan. Kadua teh eta. Tuh. Anu aya tumalina jeung kulawarga akang. Utama keluarga anu jadi pamajikan. Tuh, ieu kulan. Oh, Aceh Herawati bener. Baktos na kasadari. Kaula baktos kasadira. Tuh, ieu. Salam sono. Oh, saya nampi. Oge ngahaja mawa kasepuan ka dieu teh anu aya patula patalina akang rumasa pondok letah teu bisa nyarita bener. Najan bari jeung raja oge akang mah dina cumarita di hareupeun publik mah diwakilan we ku batur. Nya, sok make jubir. Kahiji gempeur. Nya, kaduana. Kadua sok poek. Katilu sok tekanti ku batur. Terus geus teh. Rumasa ka gajak teuing kamu ji. Gajak teuing. Wah. Loba waktu ekwok oman gitu. Harus Mang. Sok karup. Anu sakumaha diomongkeun harita tadi. Ngahaja nyata mang disamper teh pikeun cumarita. Anu di briefing tadi. Oh, enggak saya. Menang latihan gitu. Paman. Dalnya mana Subadra na paman kelanan. Salse we atuh. Geus marangseng. Nya tos pangseng bulan marukan. Da eta tuh karek gek ka dieu ini jo nginum kopi celeng. Aduh. Atuh pogo we. Eta kurawat barangor make jeung nyekok nu hidupan kudu da. Harianeun teuing atuh. Abong da kitu tah ai budak rada idiot budak ieu teh. Oh idiot kulanya. Jadi kahayang teh kudu langsung. Nya kudu pok torolong naon-naon teh. Nya. Punten nger. Mang seja cumarita. Wakil mang. Saya. Diwakilan ku kasepuhan. Punten Anger Batara ieu mang ya.
saya mang saya Numawi pun mang tengah haja disaur kuratu dionang kuraja diangkilingi ku Narapati sasatna tuang raka tebih-tebih ngahaja nyata ti Mandura harja sumping neka pagurun mang jajar sokalimate nyata pikeun menta dianteur ka ieu patempatan najan sifat bari jeung adi salira teh pribadi mah leres Hoda forma mang nya eta forma aduh ieu atuh lamun ngawakil jempe ulah ngantegan atuh ongko ngawakil tapi ngecebrek wae oda yang ngomong atuh mun aya ngomong wayana enggak bertemu lah jempe heula anan paman naon subadrang kelanan engke sabar heula atuh paman tinggal we wallpaperna dina HP nya kita krek ngomong gitu kelanan siap paman eta gorowakan wae teh eta nya punten nger saya paman rai perutna adi beuteuh begitu ama sofan ada karana tuh anger Burisrawa rayina garwana tuang raka Nyi Herawati nyaeta kasangsram ku Dewi Mayang Arum Dewi Subadra maksud dongkap ka dieu bade naroskeun raga katineungna ka Dewi Subadra nah kersa lamun teh mah dilamar ku Anger Burisrawa dipileuheungkeun nya margi itu gotongan parantos aya Mas Picis Inten Jumanten aya kana genep gotonganana sandina dongdang komplit can dongdang jeung sajabana gini nyata pikeun manjangkeun tali mimitran simpai katresna dedeh pamageh sokomo anu patula-patalina jeung dulur jeung baraya kahiji kaduana teh ningali masa depan anu cerah margi Prabu Salya teh di antara anak lalakina teh Anger Burisrawa dan loba nama istri moal henteu di mana lengser ka Prabon Anger Prabu Salya yakin Anger Burisrawa anu bakal majeng jadi raja sedangkeun raja kedah gaduh Prameswari taya adu manisna teh bakal tamplok asepar ka nyaah kadeudeuh kawalas asina Anger Prabu Salya ka Rai Salira nyata Mayang Arum kitu ieu sindakna ka teh hayang ngawinkeun nyata adik urang si Mayang Arum ka si Burisrawa sangkan ngajono sangkan laksana kaudun tipung ka Dabang Peas laksana ka Pidurian sangkan kabiruyungan kulan Kakang Baladewa mana Mayang jempe jempe lanan atuh kelanan gaplok sabar heula oh ngalak teuing udah geuleuh ngomong wae kecebrok narawe coba nah bahasa tulian ti eta nya mana we ulat teu kuat hayang panggih jempe sling beda lanjut nama gitu nger mangga najan bari jeung sifatna Salira rayina Nger Prabu Baladewa dambereun ai wiwaha mah diange nya wiwaha dipake da sidik eta budak teh resep ulina di dieu nya ngotok ngowona di dieu dileutik di pikaina remaja putri cicing nanti di dieu betahna di takang teh minang karek menta ka Salira cing aluntur kolburna jebar manahna hi Salira nyana pikeun ngawinkeun si Mayang Arum ka Burisrawa teu geuning kitu dah sok mangga amet teu ngabantun paisan kosong mang hayang ngupikeun kumaha ditampinteuna aya bahan jadi bedog nikah oh aya bahan batal ngomong ke daing sih teh nya teu wa kunyam dang jawokan sia buang maracahan ka aing mal teu marabunan kitu ame aing tileng pating we kemana we saya mangga kumanger cik batara teruslah kumaha cobi kulan paman
naon Teh. Subadra keur dikitek Nya. jempelanan Kediri bonding atuh. dina lebah dieu kaula bagja nu taya papadana ku kasauran salira anu sakitu nyerewelena malah eces jentre atra tur pertela Temres kulanya. nya nanging panuhun di luhur Sausa Pramut ti hamdap Saibas Dampal ulah janten ngating penggali Teh. da kana mian pertikahan teh teu disandarkeun kana ridona kolot doana baraya lanceuk-lanceukna Leres. tetep ieu teh dua hubungan antara istri sareng pamegeut antara anu ditikahkeun Kan tenang. nya moal tiasa ngawalar ka rupa patarosan teh eta ana danger terus pada uninga ya anger baladewa ge masrakeun ka salira tarima we Ji tarima Tampi we kulanya. sok komo akang lanceuk panggedena akang nu hak ngawalian teh Dolores atuh. Panggedena. da pangrasa mang mah deui anu babat jeung tanding jeung buris rawat teh teu aya deui wati buris rawana makhluk langka nger Ah, hayang naon sok mal burung di Subadanan atuh. di subadanan malahan mah buris rawat teh geus nyuntik dana pikeun investasi di wantilan Ya, eta rek nyieun kontrakan rek ngebangun tadi di. rek ngabangun di dinya teh da bejana rek aya pabrik gede Halo. Nya. yang karyawan pabrik jeung WC umum rek nyieun Rek nyeum NCK kulana. bisi masyarakat teh dolbon Nya naon dolbon teh. saya nanging panuhun tadi kaula nyanggemkeun hiji kadua na kaula teh aya kapriogan anu langkung utami sareng nu jadi lanceuk Kakang Baladewa maksudna utawi kaula kedah ngobrol opat mata bae Teh. Kakang Baladewa kumaha saliraku kalau dihaturana linggih di kamar kaula pikeun ngobrolna Teh. Supados rine kulana. hoyong paduduaan ngebahas kana ieu permasalahan Teh. Leres. anada sanes Rusia RI sapunten ieu mah ngeunaan kulawarga kasepuhan sanes bade ngahinakeun ka salira Sanes teu ngajen kulanya. sanes teu ngajen jadi bade duaan wae intern nya Kulanya. wayahna permenegara ieu tamu ti nagara Astina Goh. nyata pernah ke di kamar Palitikidu di Paseban Jawi jeung Gatot Kacat kamar di Palikaler saya jamuan tutuangan itu ieu saya mah Sayogikeun nya. saya gikeun utami saya Kakang Baladewa Teh. gaturan linggih ka kamar kaula ukeun ngobrol Teh. ayeuna we ayeuna Ayeuna. oh kitu kitu mah Doh. ai emang kumaha ngilu wae kelana cicing dieu Tahan heula. obat mata ieu mah Nya atuh. munjung mang berarti 5 meureun ada pecak mang berarti genep nya dia orang linggih Kakang Baladewa siapa kau Bang. Oh iya nah dak gua lagi dia ya hah sabot kaula bebarengan jeung si Kresna kau jadi we pengen aktivitas non bebas we oh, saya tunggu Dengeuna kieu aing Ya, tangtos bulan sebut. aing teh saha di negara asina teh Nya atuh. para ratu mika yungjun para menak mika serplot ngesto budak era deungeun mika deudeu Sada pada nah ai di dieu nu sakuruna diajen ku pribumi teh der ditinggalkeun diculjeun geun. nepi ka teh diajen pisan kabina-bina teuing anger batara Asa kutu. meureun dumeh kabong boroy ku gelar batara jadi kituna teh Ya. nya Jadi rob. hah Nya. anjing naon Naon mana Subadrana beuleu nepi ka kitu Eta ku
keunya. Kelanan Subadra teh keur di salon, keur di hair spa. Nya. Keur di diri bot. Keur main TikTok, keur main popo. Nya. Aduh. Keur main Harvest Moon. Hoyong ngobrol jeung Subadra calon manten diri kula pamen. Aduh. Atuh siling teh. Sabar. Sabatae ke jaga ge rek geus kawin mah rigulang gaper itu ge keuna bakal jadi wajib kaituna. Malahan mah bakal menang pahala gede. Ayeuna mah ulah waka janji gabrung. Ulah waka ieu nama. Jadi kumaha wayahna we antosan. Antosan sabot itu Angger Baladewa jeung Angger Kresna Cumarita urang antosan gedug batu kejebur caina. Kitu paman nya tapi kula sono ke Subadra tempo TikTokna. Tingali mah dina TikTok lah. Sugan keur live Nya. Sugan keur main Velocity Nya. Sugan keur pargoy nya. Siap paman. Eta sora nepi ka. Oh, nya. Comong. Wayana. Mengker. Siap paman. Scorpion, bro. Jadi itu kumaha sadegi mangga daturan linggih we salira. Kita di kamar palih ti kidul. Kita tempatna para Pandawa. Saya. Asa mah? Ya. Ya. Bejaan para Kurawa pikeun sabagian kumpul di Patamanan. Maksudna aya obrolkeun. Aya penting. Urang lah siga teu kaca. Ya. Siga teu kaca. Meupeung jauh di lembur. Nya. Urang kebeung Ala angin. di sana. Udah gereja mana tadi teh? Kita tadi teh gereja mana we ka kaula. Nya. Kade marancahan sia. Bisa di Parabunan ke. Tamang panas teu? Panas tuh nih. Dah. Ala kumaha? Lah pugu da jaer sigator kaca teh jeung di ala. Oh. Cicing da aing teh gablog sungut. Oh, keur naon aja. Cicing sia teh ngomong wae kumaha mun aing nyerenteng. Mun aing kasbon. Sarek rek nginjemkeun. Anjing geus teh maing we. Urang ala di dieu. Urang nyieun jalan. Nyaeta apaan urang teh boga? Boga naon? Nyaeta boga. Gotongan emas picis inten jumanten. Iya. Urang nyieun alat sangkan jadi getrengna jeung kartu kaca. Dah. Urang ngajieun reka perdaya. Reka tipu perdaya muslihat. Oh, yeuh. Iya. Nyieun pucuk ti girang. Ulah katempo urang anu salahna. Nya. Nyuluh bae gulanya. Sabab ieu teh lamun urang lobaan kieu lir ibarat bangsat dipayan ku masa mah moal aya nu beunang ku hukum. Laras. Kitu oge siga terkaca. Geuning. Jadi tah ieu nu mata krusia ke sararea omat. Dina ieu ngomong teh ulah kadenge ulah katempo ku sasawae lamun aya jelema tiu sajabat ti urang anu laliwat ka tempatan minta supaya dikodoan mangna. Berek Siap. Beres. Oh, beres. Nya. Panon cicing ceung rancing geus. Waspada kinya. Kama? Ya. Regapkeun. Pan aya gotongan urang teh. Ya. Dan di mana? Di lawang Saketeng Keraton, di Gapura. Ya. Tah dina Gapura Karapanto Karaton, eta gotongan teh urang pernahkeun tempat liwateun paseban Jawi, tempat tamuna para Kurawa. Sabab setia teh geus mernahkeun tempat pikeun Kurawa di kamar belah kidul, si Gatot Kaca kamar belah kaler, paeunteng-eunteng. Jadi eta gotongan teh gotongan ku salarea tapi ulah katoyan ku nulian. Dorong ke tempat jajalaneun eta tempat. Geus digotong di tengah-tengah paseban tempat liwateun urang salarea, minta supaya diawur-awur teh gotongan. Diawur-awur. Awur-awur. Margi. Awur-awur binih teh.
Pini pare mempekercaina keur hujan. Nya. Usum ngiji nya. Mumpung usum ngiji. Sabab naon urang cinta kana penghijauan. Nya. Reboisasi. Reboisasi jabana. Cinta ke alam. Tanah kudu lengkoban. Nya. Di sajaban sabana di sariksa. Omat. Sabab itu alam teh keur urang-urang kene. Duh. Urang teh hirup teh di alam. Nya. Alam yakin bakal bisa mere manfaat. Lamun urang Dah, teret. Dah, talingakeun plan. bejaan. Kapan geus? Gus dah. Tong ngadadak atuh. Da karer ku salira. Ulahnya rentek teuing naon teh atuh. Kalangan ku salira jadi ieu. Untung karena penghijauan aya lupana. Untung di Jadi awur-awur. Awur-awur eta gotongan. Di kidul ti watan ti kulon ti kaler. Sing nepi ka kaca-kaca katepona jiga anu ngacak-ngacak. Sing bacacar kinya. Bacacarkeun. Teu. Ya. Sanggeus dibacacarkeun kitu. Gujrutkeun belah kidul, gegerkeun belah kaler, earkeun belah wetan. Dah. Rampak kabehana ngomong Gatot Kaca ngawur-ngawur. Tuh. Gatot Kaca ngawur-ngawur. Tah geus kitu, Gatot Kaca di mana ngaliwat ka tempat-tempatan. Gujurkeun kitu nalika geus kitu. Tuh kepung waku buaya mangap. Tuh. Di luhur 1000 di handap salah sagigir saketi. Huruf Paehan paehan tuh. gebukan eta si Gatot Kaca sina modar. Nya. Jadi di paehan Dah. anu sakirana jadi penyakit dina kamar urang kasur. Nya bisa itu mila. Bukan tah tumila teh sabab naon sok nyet getih teh sia teh. Ngabahayakeun eta teh. Oh mau cucunguk mah. Sing hideng urang teh kana kabersihan. Nya. Sing bisa menyampaikan diri. Leres. Sebab naon? Sebab kebersihan teh sebagian dari iman. Teh eta pangkal Iman eta teh. Nya pangkal kesehatan. pangkal kesehatan. Luar biasa sebab urang teh dijaga pis. Teh, leret deui. Teh. Kumaha kata. Bejaan belagu. Apa di ditu bijieun aya heuh sia atuh. Kalangan ku mahkota salira. Oh, nya. Ada yang mau beke. Begitu. Leret deui. Jauhnya. Atas tebih kulana aman. Jauh. Karti teh. Ada lieur itu teh. Nya. Nepi ka kitu otak eta. Nya. Teu bisa mencerna. Curiga ka kaula. Wah, Curiga ya kaula ya. tangtos den atuh. Anu aya patula patalira sampun anak Gatot Kaca. Sing sia. Tenan kitu. Rek ngadengekeun kaula tapi rek ngarekam. Kaula kabener boga HP ieu. Wah, Butut-butut oge nyet najan HP Cina. berguna atunya. Waing di rekam ngeuter HP ieu. Diteuleun di jukutan ngalikeun Ya, saya Kieu we. ya. Cinakna kieu, gancangna kieu. Ya. Singkatna. Gotongan ti Paseban Jawi teuneun di tengah-tengah liliwatan tempat urang sare jeung Gatot Kaca. Ya. Bacacarkeun. Kidul kulon wetan kidul kaler. Tuh. Ya. Geus kitu tungguan si Gatot Kaca ngaliwat. Nalika si Gatot Kaca ngaliwat, gujurkeun belah kidul gegerkeun belah kaler. Gatot Kaca ngawur-ngawur, Gatot Kaca ngawur-ngawur. Tah, dirinya kesempatan urang pikeun ngababuk si Gatot Kaca. Tah.